Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat sarah kitab Sulamu Taufik dina channel YouTube Abu Napisah. Wasali suha sareng ari anu katiluna tina itu arba'ah eta lam su basarotil aznabiyati paantel kulit sarta awewe anu sejen yakinan kalawan yakin wahya sareng ari itu aznabiyah eta kulum roatin saban-saban awewe hala anu halal naon nikahuha ngawina itu mar'ah wal murodu sareng ari anu dimaksud bil basaroti kulapad al basaroh eta zohirul jildi luareun kulit wapi hukmiha sareng eta tetep dina hukumanana itu basaroh al lisanu ari lisan letah wal lisatu sareng gugusi ma'al kibarin sarta gede duanana yakinan kalawan yakin palatun kidu mangka teu ngabatalkeun saha sogirotun awewe anu leutik latus taha anu can dipikahayang itu sogiroh li anaha karena sanyana itu sogiroh eta laesat lain itu sogiroh eta pi madonati syahwati tetep dina tempat sangkaanana syahwat wal murojja'u sareng ari ngabalikeun bil mustahati di pirang-pirang awewe anu dipikahayang wa gue riha sareng salianti itu mustahat eta ilal urpi tetep dibalikeun kana urup ala sohihi numutkeun kaul soheh kola ngadawuh saha asyayakhu guru Abu Hamid tegesna Abu Hamid allati kana lapad allati ari awewe latus taha anu can dipikahayang itu lati etaman awewe laha eta tetep di itu man arba'u sinina ari opat pirang-pirang tahun pama tuluy awewe dunaha anu tetep itu ma kurang tina itu arba'u sinina apada maedah kendalika kana itu kaul saha Adzamiri Imam Adzamiri wa qala sareng ngadawuh saha saykhuna guru Yusufu Asan Balawini tegesna Syekh Yusuf Asan Balawini faida balago kana lapad faida balago mangka di mana-mana tepi saha al waladu budak sabaa sinina kana 7 pirang-pirang tahun fa innahu mangka sanyana itu walad eta yun kidu ngabatalkeun itu walad kana wudu bittipakin kalawan ittipak dakaron eta lalaki kana ayana itu walad au unsa atawa awewe wa idza balago sareng di mana-mana tepi itu walad khomsa sinina kana 5 pirang-pirang tahun palayun kidu mangka teu ngabatalkeun itu walad kana wudu bittipaki kalawan ittipak wa amma ida balago sareng anapon di mana-mana tepi itu walad sita sinina kana 6 pirang-pirang tahun papihi mangka eta tetep di itu walad khilapun ari khilap ikhtilaf pakila mangka dicaritakeun naon yun kidu ngabatalkeun itu walad wakila sareng dicaritakeun naon la henteu nakodo wahada sareng ari ieu eta yurja'u dibalikeun itu hada ila tibain nasi yurja'u dibalikeun itu hada ila tibain nasi kana tabeatna manusia hatta annal walada malah sanyana budak aladi anu balago tepi itu ladi homsa sinina kana 5 pirang-pirang tahun pakot ngan sakikituna eta yun kidu ngabatalkeun itu walad liman pikeun jalma yastahi anu mikahayang ieu man huka itu ladi walayun kidu sareng teu ngabatalkeun itu ladi li guerihi pikeun lian itu man intaha paragat ieu kaul
Wayan takidu sareng narima batal naon wudu ulamisi wuduna jalma anu nyabak wal malmusi sareng wuduna jalma anu dicabak listirokihima karena rerejenganana itu lamis sareng malmus fil laddatil lamsi dina ngeunah na nyabak kal mustarikaini sapertikeun anu rerejengan dua fi laddatil jima'i dina ngeunah najima walayan takidu sareng henteu narima batal naon wuduul mayyiti wuduna mayit warobi uha sareng ari anu kaopatna tina itu arbaah eta zawalul akli ilangna akal ayit tamiji tegesna ilangna hidang wal idroki sareng ilangna pamanggihna hate bijununin kusabab gelo ao igmain atawa sakalor walau ma'atam kini sanajan kabuktosan itu igma eta tetep sarta netepkeun kana tempat diuk walau hala dzikri sanajan kabuktosan itu igma eta tetep dina tingkah dikir al musamma anu dingaranan itu dikir bil istigroki ku dikir istigro awan naumin atawa kusabab sare ligoeri nabiyin nisbat ka salianti nabi au goeri dalika atawa salianti itu naum la naumu qaidin henteu batal wudu naon sare na jalma anu diuk mumakinin anu netepkeun itu qaid mak adat tahu kana tempat diukna itu qaid palayan kudu mangkah henteu batal ieu wudu sawaun eta sarua bae kana naha kabuktosan itu naum eta alal ardi tetep luhureun bumi au dzabatin atawa luhureun tutumpakan wadha khola sareng kaasupi dalika dina itu naum naon ma perkara lau nama lamun sare ieu jalma muhtabian halna jongko aidom mantegesna ngumpulkeun dohrohu kana tonggongna ieu jalma wasa qoehi sareng kana bitis dua na ieu jalma bi amamatin kalawan make dastar masalan umpamana au mustanidan atawa anu nyarande ila syai'in kana perkara lauzala lamun ilang itu se lasa koto mangka yakti labuh ieu man kajidarin sapertikeun bilik wa umudin sareng tihang palana kodok mangka henteu batal eta maujud bidalika kalawan itu naum lil amni karena aman hina idin dina nalika mumakinin mak ada tahu min khuruji syai'in tina kaluarna perkara min duburihi anu tetep itu sy tina duburna itu man wala tamakkuna sareng henteu aya netepkeun kana pangdiukan eta maujud liman pikeun jalma nama anu sare ieu man qaidan halna diuk hazilan halna anu begung baena ba'di mak'adihi eta tetep antara sapalihna tempat diukna ieu man wa makorrihi sareng tempat tetepna ieu man tajapun ari renggang wa mislu hazili sareng eta tetep misilna jalma anu begung asaminu ari jalma anu lintuh samanan kalawan rintuh muparroton anu pohara anu kacida biayah sulaku secara hasil non at-tajapi renggang al-madkuru anu dicaritakeun itu tajapi apada maedah kendalika kana itu wala tamakuna saha atiyatu syekh atiyah wala tamakuna sareng henteu netepkeun eta maujud aidon deui liman nisbat ka jalma nama anu sare ieu man ala qopahu netepan kana pundukna ieu man mulesikon halna anu ngantelkeun mak'adahu kana tempat diukna ieu man
bimakorihi kana tempat tetepna ieu eman payan takidu mangka narima batal naon wudu na ieu eman. Qala ngadawuh saha Adzamiri Imam Adzamiri walau tahafado sareng lamun ngaraksa ieu eman bi khorqatin kulamak wanama sareng sare ieu jalma goero qaidin halna lianti sarena jalma anu diuk inta kodo mangka narima batal naon wudu na ieu eman. Waqala sareng ngadauh ieu Imam Adzamiri aedon deui wakana sareng kabuktosan naon al ahsanu anu alus eta ayu abiro ngaibaratkeun ieu Imam Adzamiri bil golabati kana lapad bil golabah hartosna sabab ngalindih alal akli kana akal liasiha karena sah naon istisna naomi ngiwal keunana sare fa innahu mangka sanyana itu naom eta layazilu henteu ngaleungitkeun itu naom al akla kana akal intaha paragat ieu kaul paslun wallahu a'lam bissawab.